nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos sileing teh geus mujeuhna ngaronjatkeun katakwaan keimanan lain didenge-denge teh kana bukil lieur tatanyakeun ka robot da keur ngora mah ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget nepi ka totos pan kendang teh lain dibebeut kendangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apal isuk poho lintang tikang ngagupay ka barudak ngora da nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngancing sadar si laing je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak terus tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modder abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepih miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat tuh saling seungitan
saling wawangiannya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui disemah-semah teh meuni duh bekah liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing abe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak ya melihat teh ka aing teh tong sok kitu sabab setiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan geura teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di Jakarta 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh sarua teh hartina mah dah kitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar keur lapar tara sare keur tunuh tah ieu aki-aki jatna ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge nak lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh
gara sok haleuangkeun ku Ade cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang ka mana tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut da di hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak kade euy sing hati-hati heuh beda deui jeung cepot baheula ieu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy iya ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak kanu jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapa mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa Bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan Bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna da kitu euy nya komode pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia ieu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan heuh syukur yang